Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda. Dina leresan ayeuna mangsa ngaguar carios enggal dina jejer Malespati nu jadi adi. Carios ieu nyaeta carios nyambung karangan mangnana pribadi. Atuh bilih wae dina salebetning ieu carios aya nu kasebut nami nuju alit, kasebat asma saparantosna dewasa. Pon kitu deui kasiniran lakuning perlampahan ku ieu carios mangnana nyuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna da ieu mamung saukur karangan hungkul. Malah mandar sing janten panglipur kanggo kalbu pangbeberah kana manah bara Sunda di mana wae ayana. Atuh sumangga supados teu nyangkolong teh kana waktos, urang kawitan wae ieu jejer carios anu enggal Malespati nu jadi adi. Karangan mangnana. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Malespati nu jadi adi. Kacaritakeun di hiji pilemuran lemur singkur nu jauh karitu kadieu. Lemur nu anggang ti lemur-lemur nu sejena. Lemur sisi gunung nu hawana kacida segerna. Harita wanci keur mejeuna haneut moyan. Panon poe sumorot ti beh wetan. Cahyana nyaangan pancabuana. Manuk recet di sarada. Reang patemalan jeung baturna. Sora embe sing berele pon kitu deui sora sapi jeung anjing nu sok sakalieun rajeun kadenge ti jero eta pilemburan. Angin leutik ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Dauna pating aroyag jeung arulang siga nu keur mapageun datangna wanci beurang. Ari eta lemur teh katelahna lemur pangheotan nu aya sisieun gunung gede. Nu berasna mun tuluy ka jero mah kaleuweung gonggong simagonggong tempat caricingna garong pon kitu deui garombolan jeung sato-sato galak nu lainna. Ari kahirupan rahayat sapopoe isteuning alakur. Sok silih tulungan mun aya kapapait pon kitu deui sok silih bantu mun aya dina mamanis. Pakulian pakulian rahayat di lemur eta rupa-rupa. Aya nu kana ngebon wae, aya nu kana ngagarap sawah, aya oge anu kanu nyadap lahang jeung rupa-rupa pacabakan anu sejena. Barudak leutik katempo keur arulin di buruan imahna sewang-sewangan. Aya nu keur silih udag jeung pada baturna. Aya oge nu keur maraen sonlah. Lamun budak awewe mah katempona teh bangun anu baretaheun we barudak mah. Kocapkeun di hiji imah nyatana imah mangsa hili kadenge siga aya nu keur gerendeng. Ngoreng mangsa hili keur ngawangkong jeung nu jadi pamajikanana. Tekung silila mangsa hili kadenge nyarita. Mana kamarana ari barudak. Kitu ceuk mangsa hili nanya ka pamajikanana anu keur gegeroh di pawon. Biasa we di buruan meureun keur arulin barudak mah jeung pada baturna bapana. Temal bisarmi bari jeung tuluy jongjon we barang gawe kituna teh. Nya teu nanaon ari keur arulin mah. Kan kadewe talingakeun barudak teh. Bisi ulin kanu jauh. Soalna kapan di urang teh ayeuna keur mejeuna genting. Loba pisan dedengean. Malah kalembur batur mah geus mimiti diraranyah deui cenah majarkeun teh ku garong. Geus mahabu deui garong teh. Rek iraha atuh tenangna hirup teh nya. Karek oge urang teh ecag tina
Bang Baluh. Nyata ti panjajahan Walanda jeung ti bangsa Jepang. Ayeuna kari-kari diririweuh deui ku bangsa urang sorangan. Deuh, biasa eueuh mending na hirup teh yeuh. Nya dalah dikumaha deui atuh bapana ieu. Da ngaranna oge jalma. Sok beunang ku euwah gingsir. Mardika ku mardikana. Pan bangsa urang teh baheula mah keur dijajah babarengan sauyunan hayang mardika. Ari ayeuna geus bebas tina panjajahan Walanda jeung bangsa Jepang. Aya we geuningan sisi kudina teh. Kitu teh mah bisarmi bari jeung teu ngareret kituna teh kanu jadi salakina tonggoy we gegeroh di pawon. Lain mana Bapa teh rek kaleuweung heula sakedeung mah. Rek ningalian lahang sugan we geus parinuh. Bari sakalian rek ngalasuluh. Sabab ditempo teh kapipir geus beakeun dengan suluh teh. Cek bangsa hili bari nyokot lodong anu nyarane kana bilik. Geus kitu disalendangkeun kana leungeun katuhuna. Ari dina cangkeng kencana ngagaplek bedog ponok paragi sakalian keur ngalasuluh. Sangeusna kitu titatalang ke bangsa hili tuluy kaluar ti imah ngaleos rek muru ka sisi leuweung. Barang mangsa hili ngaleos gurunyu ka imahna aya saurang lalaki anu datang bari jeung pupuntenan ti saluareun imahna. Sing horeng eta jalma teh Pak RT anu rek aya perlu ka mangsa hili. Punten. Mang. Keur araya di imah teh yeuh. Cek Pak RT bari jeung tetempoan ka jero imahna mangsa hili. Teu lila ti jero imah aya nu nemalan bari ngurunyung nyampeurkeun kaluar. Mangga. Har geuningan aya Jang RT. Sok ka dieu kalebet heula atuh Jang. Cek bisarmi ngabagiakeun ka nu anyar datang. Keun mah di luar bi da moal heula kuring mah. Lain ari mangna ka mana ieu teh? Kuring rek aya perlu yeuh. Bapana mah bieu cikeneh pisan ngaleos. Rek kaleuweung cenah bajana mah rek ningalian sadapan. Oh, kitu nya Bi. Lain kieu we lah atuh. Paon nalatakeun ke ka mangsa hili nya. Bejakeun kuring ka dieu kitu. Rek aya nu disawalakeun ke di imah. Sangkan di lemur urang teh. Kudu diayakeun deui rona lah. Sabab kalamur batur mah geus loba bejana geuningan. Nu didaratangan ku rampok cenah. Kitu Bi. Nya mohon atuh ari kitu mah engke ku ibi urang ditepikeun ka bapana Jang RT nya. Nya kitu we Bi. Geus saolanan mah. Ayeuna kuring rek ngabejaan heula nu sejenna ieu teh yeuh. Cek Pak RT kituna teh bari ngaleos ninggalkeun imahna mangsa hili. Ari bisarmi harita manehna asup deui ka imahna. Rek nuluykeun hanca pagaweanana. Cag urang tuna heula bisarmi ayeuna urang caritakeun deui mangsa hili. Harita sanggeus manehna nepi ka sisi leuweung tuluy nerekel kana tangkal kawung nempoan lodong hasil sadapanana. Sugan we cenah geus pinuh. Barang diilikan tetela lodong teh geus pinuh ku cai gula. Tuluy diganti ku lodong anu kosong anu meunang mawa ti imahna. Geus kitu mangsa hili turun deui. Bari mawa lodong anu dieusi ku cai lahang. Teu lila jerut sukuna nincak deui
karena lemah geus kitu ngecageun lodong disaranekeun dina hanapeun tangkal nu aya di dinya. Serepet mangsa hili ngalugas bedogna tuluy nutuhan regang-regang kai nu laleutik keur suluh bawaeun ka imahna. Teu karasa ari barejeng ku barang gawe mah. Harita wanci geus maju ka beurang, panon poe geus aya dina luhureun emun-emunan. Panasna menika cida moreret, ngan hadena we mangsa hili keur aya di jero leuweung kaiyuhan ku dangdaunan anu aya di eta pileuweungan. Jadi lumayan rada kaiyuhan. Geus tengah poe geuningan ieu teh yeuh. Kitu cek mangsa hili bari panona tanggah kaluhur ningali langit. Geus kitu tuluy manehna ngoloyong ka hanapeun tangkal gek manehna diuk bari ngageberan dadana ku dudukuyna. Tayona wae mimiti karasa bayeungjang di eta patempatan teh. Geus kitu regot cai nu meunang mekal ti imahna meni ngalek-lek bangun anu hanaang nakerana. Meni asa bayengjang teuing ieu teh yeuh rek hujan gitu. Cek mangsa hili bari tuluy mencrong ka landeuh ka jalan tempat pangbalikan manehanana nu berasna ka Pilemburan. Barang keur anteng mangsa hili mencrong ka jalan, ditonggoheun eta jalan rentang-rentang katempo. Aya sagorombolan jalma nu keur laleumpang ka arahna. Naon arahna nu muru ka lemur manehanana. Kurang leuwih aya meureun 30 jalma mah. Atuh gebeg teh mangsa hili ngagebeg. Tuluy manehna nyidik-nyidik eta garombolan teh. Sing horeng eta garombolan teh kabeh oge marake pangsi hideung bari jeung dibengker sirahna ku lawon beureum. Ari dina cangkengna sing solegreng bedog meuni teu sirikna ngagalangsar kana taneuh. Atuh beuki reuas we mangsa hili teh dina mangsa harita. Boa garombolan eta teh nu rek ngaranjah ka lemur aing beu cilaka yeuh. Kitu ceuk mangsa hili. Geus kitu manehna cengkat tuluy lumpat muru ka landeuh. Ceuk pikirna manehna rek megatan jajalaneun nu rek dilewatan ku eta garombolan. Hayang nyaho cenah naon wae nu keur diaromongkeun ku manehanana. Sanggeusna nepi ka sisi jalan, tuluy mangsa hili nyalingker dina rungkun nu aya di satukangeun tangkal gede nu aya di sisieun eta jalan. Teu sirikna rancung-rancung we ceulikna bari ngadepong sabab hayang nyaho kana naon rupa nu keur diobrolkeun ku eta garombolan. Teu kungsi lila garombolan teh geus nepi kalebah tangkal gede teh nu di satukangeunana dipake nyumput ku mangsa hili. Sababaraha lila ti harita kadenge ku mangsa hili aya salah saurang ti antarana garombolan anu nyarita sarupa kieu. Ayeuna urang teh rek tuluy ka mana ieu teh Ki Jarong? Rek tuluy asup ka jero lembur atawa rek cicing heula di dieu yuh. Kitu ceuk eta jalma nu ngaran si Jumad nanya ka Ki Jarong, salah sahiji pamimpin ti garombolan nu araya di dinya. Ayeuna mah urang mending cari cing heula di dieu we. Hitung-hitung urang ngumpulkeun heula tanaga. Dah, engke kirawan ci tengah peuting karek urang turun ka lemur. Urang ranjas sakabe harta bandana urang lemur. Sakira-kirana lamun aya nu ngahalangan mah, pencit we naon hesena.
Temal Ki Jarong bari nyarane kana tangkal gede kitu nanti. Ari lemur anu rek didatangan ayeuna ku urang teh lemur naon ngaranna Ki Jarong? Ngaran lemurna teh mun teu salah mah Kampung Pangheotan. Tuh, tilandeheun ieu tempat lemurna. Sabab lemur eta mah can kungsi ka anjangan kapanan kurang. Lain kuring mah boga usul Ki Jarong. Kira-kira nah rek ditarima moal yeuh. Cek si Bohel bari jeung ngareret ka Ki Jarong. Usul naon ari Sulaing Bohel? Ieu Ki Jarong. Kuring mah geus lilah lah. Ngasaan ambe we yeuh. Kumaha lamun kuring rek mangul ambe we ieu mah. Keur bawaeun ka leuweung Kang. Nya asa geus ngageni yeuh bakating ku heubeul teu ngasaan ambe we. Cek si Bohel bari jeung nyerengeh kituna teh. Abong jalmana sok tuman heureuy. Ah Sulaing mah. Anu kitu wae sia. Yeuh, deuleuh mah dewek. Mana dewek masukan hayang ngasaan gitu. Matak mawa sial sia. Montong jeung matak raridu we ngomong anu kitu mah. Naon hesena? Pan di leuweung oge loba. Embe jeung hayam atuh. Menang jarahan ti urang lembur teh tah. Lamun eta dewek moal nyarek lamun kanu kitu mah. Pek teh teuing, najan rek sa bentetna oge euy. Temal Ki Jarong bari jeung ngahehe kituna teh. Wah, Ki Jarong mah kamana wae ngomong teh. Emangna kuring teh kebo. Lamun Ki Jumad mah tah tang tu daekeun manehna mah. Moal burung daekeun geura. Cek si Bohel bari cacala katakan kituna teh. Atuh si Jumad ngadenge si Bohel nyarita kitu teh rada keheuleun pok manehna nyarita ka si Bohel. Nori sia Bohel, make jeung momoan nu tiis ya. Ih, hayang dipeupuh wae sia. Kitu cek si Jumad bari jeung muncereng panonna mencerong ka si Bohel anu keur lalangkarakan dina luhureun jukut. Sabar atuh Jumad. Uing mah ngomong kitu soteh bisi we ilaing hayang ngasaan. Hayang ngasaan. Ame we. Pan tadi cek Ki Jarong oge. Hayam jeung embe mah loba cenah di leuweung oge. Jeung moal menta buruh deui ari nu kitu mah euy. Cek si Bohel malah siga nu ngeyel kituna teh. Atuh si Jumad geus kitu mah teu bisa nahan deui amarahna. Tuluy najongkeun sukuna kana sukuna si Bohel anu keur ngalangkarak. Atuh korentel si Bohel teh ngagorentelkeun awakna ka belah katuhu miceun seranganana si Jumad. Korejat manehna nangtung nying hareup ka si Jumad anu keur molotot ka manehanana. Urang ajar si Bohel, rasakeun yuh. Sabrut si Jumad nyerang deui. Ku pereupna anu buleud ditujukeun kana carehamna si Bohel. Tapi lep si Bohel ngelok atuh plos eta pereup teh ngahakan angin. Anu benar atuh euy. Ari lamun neungeul teh nah bet neungeulan angin. Angin mah tuh ileng depan teu boga dosa euy. Dasar ilaeng mah. Belegu. Atuh Ki Jumad tambah nafsu ngadenge si Bohel ngomong sarupa kitu teh. Urang ajar si Bohel. Sugan kudu dikieu sia mah. Cek si Jumad bari jeung serepet nyabut bedogna. Atuh kurilap eta bedog teh mending ngagurilap katojo ku panon poe. Ari Ki Jarong baraya nempo batur-baturna ngadon kalah ka parasea teh. Pok manehna ngomong setengah nyentak kanuduaan. Kalah ka taribut jeung batur sorangan sia. Awas polon weh. Mangga Jumad Bohel. Eureun sia. Lamun teu eureun dipodaran ku aing duanana. Atuh reg
dua nana teh areureun sabab dua nana oge ngerasa sieun ari ku Ki Jarong mah anu geus kanyahoan pangartina aya di saluhureun maranehanana duaan. Si Jumad harita ngasupkeun deui bedogna kana sarangkana. Geus kitu milu diuk deui jeung ngariung, milu diuk deui ngariung jeung babaturanana pon kitu deui si Bohel manehna oge diuk dina luhureun jukut anu urut tadi. Kocapkeun mangsa hili anu dita tadi ngahep-hep we nyempod dina satukangeun rungkun bari jeung ngadedengekeun sakabeh omonganana eta garombolan. Sanggeusna eces kalayan jentre naon anu geus didengekeun ku manehanana ketayep mangsa hili ngatayep ngajauhan eta patempatan. Sanggeus rada jauh perangbang mangsa hili lumpat teu sirikna notog-notogeun maneh sabab ku hayang buru-buru nepi ka lemburna. Teu kacatur lilana di jalan, jauh teu burung cunuk anggang teu burung datang. Tungtung nama mangsa hili geus nepi deui ka lemburna. Memang lumayan jauh ai sabenerna mah. Di sisi leuweung ka lemburna teh. Ngan kusabab mangsa hili lompatna teu sirikna notog-notogeun maneh jeung teu sirikna tanagana dibeakeun kabeh atuh teu burung we gancang nepi ka lemburna teh. Barang geus nepi ka hareupeun imahna panto imah teu sirikna diteungar ku mangsa hili. Untung teu rujad oge atuh bisarmi anu keur aya di pawon ka cidareuwaseunana barang ngadenge sora panto aya nu neungar teh. Buru-buru manehna gura-giru muru ka ruang tengah. Anabreh katempo salakina keur ngajoprak bari jeung panon burial buncelik. Ari napasna meuni renghap ranjug siga nu capek na keranan. Yeuh bapana, kunaon ieu teh meuni matak soak kami mah yeuh? Ari nu ditanya bujang-bujang nemalan. Tayohna wae keur ngarasakeun heula kacape. Ari bisarmi surti. Tuluy manehna ngaleos heula ka pawon. Teu kungsi lila geus balik deui bari mawa cai kana batok kalapa. Geus kitu salakina disangke tuluy dibere cai kanu jadi salakina. Sanggeus nginum cai mah nya mangsa hili teh rada leler teu siga tadi teuing. Napasna mimiti bisa diatur deui. Ari kesang anu renung dina tarangna diusapan naon dielapan ku bisarmi. Geus kitu pundukna dipencetan pon kitu deui sukuna. Teu sababaraha lila kadenge mangsa hili bisa nyarita deui seperti biasa. Waduh, cilaka Sarmi. Cilaka kumaha ari naon teh yeuh bapana? Jeung tong sok ngahariwangkeun ayeuna naon teh. Datang-datang jol ngajoprak. Manggihan naon di leuweung teh naha? Manggihan si belang? Lain manggihan si belang bapak teh. Ari enggeus panggih naon? Ari enggeus manggihan naon atuh? Da eta weh katampona teh siga nu sieunna keranan. Kieu Sarmi. Kitu ceuk mangsa hili bari jeung narik napas heula kituna teh. Atuh geus kitu mah barabat wae sagala rupa naon anu kaalaman ku manehanana nu kadenge nu katempo kabeh ditetek hiji ge nu kalewat dicaritakeun ka bisarmi. Atuh bisarmi meuni olohok anggeusna narima beja ti nu jadi salakina sarupa kitu teh. Kutan teh kitu nya bapana. Rek kumaha atuh ayeuna peta urang teh? Kieu we Sarmi. Ayeuna bapa rek ka imahna Pak RT heula. Mumpung aya keneh waktu yeuh pikeun ngabadamikeun kumaha carana sangkan lembur urang teh teu jadi diranja ku eta gerombolan. Nya geus kitu mah.
Mangsa Hili tuluy cengkat ngaleos ninggalkeun pamajikanana rek muru ka imahna Pak RT. Teu kacaturkeun lilana di jalan. Mangsa Hili harita geus nepi ka imahna Pak RT. Da bubuhan teu pati jauh ti imahna Mangsa Hili ka bumina Pak RT teh. Barang jog anyog ka imahna Pak RT, harita kaperangan di imahna teh. Keur ngararumpul sakabeh warga diangkir ku Pak RT pikeun nyawalakeun kagiatan ronda nu aya di lemburna. Malah tua kampung jeung palebeh oge kaperangan keur araya di dinya. Sampurasun ya. Atuh anu aya di luar pon kitu deui anu aya di jero. Hayang kabeh naremalan ka Mangsa Hili ampesna. Tah geningan kaparangan Mang. Yap ka dieu ka jero. Kitu saur Pak RT. Atuh anu araya di dinya kabeh merean jalan ka Mangsa Hili anu asup ka jero riungan. Kumaha cager Mang? Pak RT nanya ke Mangsa Hili bari nyadorkeun leungeun ngajak sasalaman. Ku Mangsa Hili atuh gap ditampanan bari nyarita sarupa kieu. Alhamdulillah Pak RT. Nya hibar kawilujengan yeuh dina deungeut ayeuna mah. Temal Mangsa Hili bari gek riuk gigireun Pak RT. Tah ayeuna mah tos karempel sadayana atuh sim kuring nganuhunkeun pisan yeuh kana kasumpingan bapak-bapak miwah saderek sadaya. Maksud lan tujuan sim kuring ngangkir ka bapak-bapak miwah saderek sadayana teh teu aya sanes. Nyaeta urang nyawalakeun kagiatan ronda nu aya di lembur urang. Sabab lain saukur ceuk beja hungkul. Ka lembur-lembur nu sejen mah geus mimiti diranjah ku garong teh. Tah ku kituna hayu atuh urang ti ayeuna ka hareup kudu caring cing pageuh kancing saring set pageuh iket pikeun nying hareupan musibah nu sawaktu-waktu bisa tumiba ieu ka lembur urang. Tah kitu maksud jeung tujuan kuring teh. Kumaha kira-kirana satuju lamun diayakeun deui ronda di lembur urang? Saur Pak RT naros kanu nuju ka rumpul di dinya. Atuh sadayana reang naremalan saur manuk satuju cenah. Nya nuhun atuh satuju mah. Tayana kuring rek nanya ka Mangsa Hili yeuh. Cik kumaha numutkeun pandangan ti Mang? Kitu ceuk Pak RT bari jeung ngareret ka Mangsa Hili anu aya di gigireunana. Nya ari keur kuring mah satuju wae Pak Jang RT. Malah Mang naon nya sakuduna tuh ari diayakeun ronda deui mah. Kan Mang teh sajabana ti kitu anu kahiji yo datang ka dieu teh nyaeta rek milu sawalahan anu diangkir ku Pak RT teh atuh nu kaduana aya hal perkara penting ya anu kumang baris ditepikeun ka RT pon kitu deui ka kadang warga sakabeh. Tah kitu Pak RT. Oh kitu nya Mang. Cik aya perkara penting naon nu rek ditepikeun ku Mangsa Hili teh yeuh kira-kirana? Saur Pak RT nanya ka Mangsa Hili bangun anu panasaran. Malah lain Pak RT hungkul nu ngarasa panasaran teh. Dalah sakabeh nu araya di dinya oge ngarasa panasaran kana naon rupa nu rek diutarakeun ku Mangsa Hili. Kabeh nu araya di dinya panonan euteup ka Mangsa Hili anu rek cacarita. Kieu Pak RT oge ka sakabeh warga nu aya di dieu. Ceuk Mangsa Hili bari jeung narik napas panjang heula kituna teh. Geus kitu derek-dek atuh. Naon rupa anu kaalaman ku manehanana
anu katempo mah anu kadenge mah anu waktu keur ngintip gorombolan di leuweung teh kabeh dicaritakeun hiji oge nu kalewat ka Pak RT ka Palebe pon kitu deui nu haladir di dinya. Atuh satuntasna mangsa hili nyarita kabeh nu araya di dinya ngarasa kaget. Boh Pak RT Palebe pon kitu deui tua kampung. Waduh, cilaka tenan yuh lamun kieu mah carana. Kudu kumaha geus kieu yuh, Lebe? Cek tua kampung nanya ka Palebe nu aya dina eta riungan. Nya ari ceuk kuring mah eueuh deui hiji-hijina cara mah. Urang kudu nyieun pitapak we. Lamun ditaragal sacara langsung mah cantang tuh urang mampu nying hareupanana. Datang tuna oge ari maranehna mah lain jama sabong brong atuh. Beda jeung urang-urang. Kitu ari ceuk kuring mah tua kampung. Kitu ceuk Palebe barejeng mancrong ka tua kampung pon kitu deui ka sakabeh nu araya di dinya. Tah kira-kirana kumaha yuh keur pitapakna? Oh keur pitapakna teh Lebe. Cek tua kampung nanya deui ka Palebe. Kieu we ari ceuk kuring mah. Urang ti ayeuna kudu buru-buru nyieun lombang di setiap jalan nu rek diliwatan ku eta garombolan. Tah engke mun maranehna geus arasup kana liang, buru-buru rungkup ku jaring sangkan teu barisaeun kaluar. Nah arek ku jaring atawa ku papan atawa arek ku bongol awi keur ngarungkupna mah. Kunaon we pokona mah. Kitu ari ceuk nurutkeun pamikiran kuring mah tua kampung. Oh, nya hade oge eta pamikiran teh. Kumaha RT kira-kirana satuju? Nya ari kitu mah kuring oge satuju atuh. Kumaha kira-kirana anu sejen satuju teh yeuh kana usulanna Palebe? Cek Pak RT malik nanya kanu keur area di dinya. Atuh saur manuk deui wae baraya. Satuju cenah. Nya sanggeusna rengse babadamian mah sakabeh warga kampung pangheotan harita ngarieun lombang di setiap jalan nu rek naon setiap jalan nu berasna ka eta pilemburan. Kolot budak pon kitu deui para jajaka kabeh babarengan nyieun lombang gotong royong. Ari jerona eta lombang kurang leuwih 2 meter. Lebarna aya nu 2 meter, aya nu 3 meter. Kumaha we lebarna eta jalan. Harita panon poe geus ngageser ka belah kulon. Cahaya layung anu umbiang mimiti sumirat. Siga nu milu nyaksian ka warga kampung nu keur ngarieun lumbang pikeun pitapakna para garombolan. Teu karasa ari dipigawe kulobaan mah. Nyieun lombang teh harita geus hangeus. Geus kitu maranehna karumpul deui di imahna Pak RT. Teu kungsi lila sanggeus warga karumpul deui di imahna, pok Pak RT kadangu nyarita deui. Alhamdulillah tugas urang nu kahiji ayeuna geus rengse yeuh. Tangke bada Isa homat kudu karumpul deui di dieu. Urang ngabadamikeun lengkah urang nu satuluyna. Atuh kusabab ayeuna mah wanci geus rek maju ka magrib, bisi aya nu rek marulang mah sok we marulang heula. Ngan kade engke ulah teu kadade deui nya. Geus kitu mah kabeh warga bubar. Baralik ka imahna sewang-sewangan. Itung-itung keur ngareureukkeun heula tina kacape cenah.
Pon kitu deui mangsa hili harita manehna oge balik heula ka imahna. Rek ngadon bebersih jeung bebeja heula kanu jadi pamajikanana. Teu kacatur di jalana mangsa hili geus nepi ka imahna. Kelotrak mukakeun panto ari di jero imah nyampak pamajikanana nyaeta Bisarmi anu keur ngahonyar lamar dina palupuh. Geningan geus balik deui bapana, cek Bisarmi nanya kanu jadi salakina. Nya Sarmi, ngan kepeuting kami terek ka imah RT deui cenah ieu. Pikeun ngabadamikeun lengkah nu satuluyna. Cik kami minta cai heula tah. Biasaan kieu ya. Ari barudak di imah, naon ari barudak geus area di imah. Ceuk mangsa hili nanya ka pamajikanana. Bari gek diuk dina palupuh. Tadi oge geus ngararampih barudak mah. Geus ararasup ka ngon duanana oge. Itu tembal Bisarmi bari nyodorkeun cai kanu jadi salakina. Lain mana ya. Bapak teh asa teh garanah wae hate ieu teh. Palang siang. Kitu ceuk mangsa hili bari jeung siga nu kumanear kituna teh jarauh paninengan. Ulah sok ka mana wae ari boga pikiran teh bapana. Urang mangadua we kanu maha kawasa sangkan salawasna. Kula warga urang pon kitu deui sakabeh warga kampung sing di salametkeun we tina bancang pakewuh anu baris karanapan ku urang sakabeh. Nya ari ku kitu nama. Ya mudah-mudahan we atuh. Sing ulah aya nanaon. Bapak nama rek cai heula. Teu kuat ieu meuni karenang kieu ye ku kesang. Geus kitu mangsa hili tuluy ngaleos ka pipireun imahna rek tuluy ka pancuran. Ari Bisarmi manehna mah asup kangon. Nyampeurkeun ka barudakna anu geus sarare. Sanggeusna aya di ngon, budak nu duaan teh tuluy dipencrong bangun anu nyaah nakranan. Hidup duaan mah didoakeun ku emak jeung bapak kujak. Sing araya milikna, sing jadi budak anu soleh jeung ngabakti kanu jadi kolot pon kitu deui kalemah cai. Geurentes hate Bisarmi dina mangsa harita. Ari budakna Bisarmi jeung mangsa hili teh duanana oge lalaki. Anu kahiji nu panggedena ngaranna Alam, umurna aya meureun 7 tahunan mah. Ari nu bungsu ngaranna Sodik. Umurna kurang leuwih karek 5 tahun. Anjaka Baraya Sunda waktosna parantos CF geuningan. Atur nuhun kana sagaropi perhatosanana anu parantos ngadangukeun dongeng Mang. Insyaallah ieu jejer carios Males Pati nu jadi adi karangan Mang Nyalira. Mudah-mudahan sanes waktos ku Mang nilajeng deui. Sakali deui hapunten bilih dina ieu carios aya nu kasebit nami nuju alit kasebat asma saparantosna dewasa. Kasiniran lakuning perlampahan ku ieu carios sakali deui Mang nyuwunkeun dihapunten nu saageng-agengna. Daya mamung saukur karangan hungkul malah manar sing janten panglipur kalbu pangbeberah manah kanggo Baraya Sunda di mana wae ayana. Atuh Mang saja amit mundur kasadayana. Atur nuhun sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.